Itu buka baturan bae nama. Gara-gara ke kamar kanyon ngabegal. Dil, pun sesorangan bae, ay budak kamarana. Tuna naon nah. Barudak nambungan ulin jeung aing. Emang ada masalah naon, Dil? Biasa nah aya masalah jeung budak. Yung, ay budak kamarana sih, pan aing temanggi, sisana hongko mah aya, tapi aing temanggi. Nyaho ini kamarana boe eta budak. Mending urang teangan bocil heulan yuk, jeung Ipang yuk. Ayolah. Aduh, saya keul se. Keuling ge. Sarua ge keul ya. Babaturan. Kamari mararageman aing. Pan situ ngajak-ngajak aing sih. Pan lagi meureunnan bolong na. Ke kamar main eueuh. Hei, mending urang teangan ieu bae si Ayung. Ayolah. Ayo geus. Sugan kapanggih urang. Ayolah. Ati muka timur. Hei, sia. Sia mana bae? Aing nyangan sia tadi kerja bocil bae aing duan bae. Ih, ulah deus sia mah aing dipanengan sia. Sarua berarti urang. Heh, sia tadi aya sana heuh. Tapi ayeuna mau ka mana buat tangan yuk. Ayolah, ayo. Gaskeun. Dak heulanan. Enon. Ja itu masana jakin siku dia. Uang sejadian dah. Curiga aing mah bisa jadi. Ayo, Aing sana. Aing segernan di dia. Kain curhat jeung si Kudil. Nak naon sih ngabaturan si Kudil? Emang aya naon? Ih, jangan tanya sih ke kamari. Dak ceritakeun atuh. Uguhan kamari si Kudil ngabegal budak. Ju aing terjadi di beresalakna gara-gara si Kudil. Oh gitu, pan aing makarak nyaho dak. Makana sia ulah jeung si Kudil lamun geus nyaho ayeuna mah. Hayulah balik hayu kajen Kudil mang tinggalkeun bae sorangan. Hayu dak. Ayo. Ayo dak kurang balik. eta budak limpahara ka aing. Padahal mah ngabegal na gitu sakumaha. Kolor jeung koko doang. Tapi aing teh di baturan. Geus aing nuturkeun budak bae lah. Dak, geus ieu urang rek ka mana? Dia teh masih Kudil ilueun. Yo teuing. Gua sailueun. Beraka ditu sia ulah ilun iringan aing pan sama si musuhan ku iran aing bongana sia ngabegal. Nyaho Kudil, aing mah embung boga babaturan begal doang sia. Masalah lah hayu tinggalkeun sorangan bae mah hina. Ayo. Iya enaknya. Di depan teku bararudak minta lega ka aing. Kabehan. Padahal mah ngabegal na gitu kira kolor jeung koko doang. Tapi kaduhung namanya pohara. Mending ti di baturan aing. Geus lah kapok aing mamal ngabegal deui. Dak ayo lah geus urang cicing heulan di dieu. Ayolah capek. Capcay deh. Yung coba ceritakeun emang si Kudil ngabegal naon ka sia? Jadi kieu jadi barang mantenya teh berharga teuing sih ngen kolor jeung koko doang. Sia kunaon teu ngomong ti kamari. Karunya sia padahal masih Kudil kurang geus dimusuhan be padahal mah manehna ngabegal kolor doang jeung koko. Hayulah urang teangkeun Kudil deui minta maaf. Ayo. Urang teangan Kudilna di mana? Ayolah, kemon. Dak ja itu mah Kudil. Ayo naon tah baru dudak tadi ngajauhan aing. Kudil. Ih sia repe bae ceuli pagehu eta. Ge meureunnan ceulina tah mah. Dak bawa mangamboknya ka urang ja urang teh maturan main ati kamari heuh. Hayulah dak urang teangkeun. Sambarkeun urang lah. Dil. Ayo naon sih situ ka dieu deui? Kieu Dil, aing geus nyaho kabeh ayeuna mah, nyaho aing ge sia ngabegalna ngeun kolor jeung koko. Aing ka dieu kabehan nak minta maaf ka sia, jang geus ngarepehan sia. Bangkana tanya heula ka Ayung dibegalna naon. Aing keur kamari ditujakeun ku Saria. Ning nyareri awak ya aing. Ampura Dil aing kamari geus ngabalankeun sia. Karena salah paham aing kamari Dil.
Aing kamari makabawa emosi dil ku barudak. Emosi kitu ipang si ama ngomong bae ge pabalibet kene jeung huntu. Masya belah aing. Dil, aing kabehan ka dieu nak minta hampura kasihan, nak dihampura moal. Hah, minta hampura. Terus salah ngomong seto. Keur tadi mamusan aing sia, ayeuna minta hampura ka aing. Geus dimaafkeun ku aing jaing eta boga babaturan. Nuhun dil ye, geus dihampurakeun. Hampura be ye dil kasih aingnya. Soalnya intan sempet cerita ke budak. Bija budakna langsung emosi bae gitu. Hayolah Dil, hayu ayeuna mah kajen saulin jangan aing. Hayo Dil, ajakan ku Dilna. Ayo dil. Aing di baturan deui ku si Sito. Lumayan bisa ngedeketan deui ye. Dak urang cicing di base camp tadi teh ayo. Ayo, aing cerita ya. Oke. Hayo dak kai ke radio kala nalam di dia. Dak saha nu boga cerita? Mana bukan cerita di dia mah. Geus oge aing bayaran cerita heuh. Heeh. Kieu dak ceritana heuh. Aya raja boga anak dua, anu hiji resepen kana film, anu hiji resepen kana cerita. Lanjutkeun ulah ya ceritana. Lanjutkeun. Kieu ceritana, lanjutkeun ulah ya. Lanjutkeun. Kieu dak ceritana heuh. Aya raja boga anak dua, anu hiji resepen kana film, anu hiji resepen kana cerita. Boleh dia balik deh ya cerita. Jadi pagulibad dia mah. Ih. Nyaho pang aing ti tadi ngandengekeun bisa-bisa darting ya. Naon dil ai darting? Yung sama. Limpo harap tanya kana darting-darting acan. Darting teh darah tinggi. Eta artina darting. Oh, jadi makaraknya. Oh. Ku kapo-kapo bae sama yung bujang-bujang teu kaisin. Jaho si Adil ayeuna mah geus nyaho kana zaman now, nanya di mana sia? Eng toh ngandengekeun ibu darting cina. Horengana artina darah tinggi. Lain perasaan sia doang pang, emang si Sito mangalieurkeun. Tak enggeus lah aing cerita nek sakitu bae, jaing geus ngalieurkeun siam deureun nek main alung yuk. Ayo. Dak aya aqualin. Kana nu eleh ku urang ketrok ieu make aqua. Ayo urang pilah. Pempa alaihum gamreng. Ih si kudil menang aduh aing mah. Geus kudil tas ya gara main ka hiji. Hiji ieu mainna. Oke. Tadi dinya mainna. Aduh, Pae. Aing ya. Asya pelem ya. Waduh, eta mah rugi. Ayo tala kayo humpilah deh ayo. Aihum gamreng. Ipan si Ade nu menang. Siade nu menang, aing ngira aja lah na yo. Tinya hopang pemasa setongkol kabehan. Sekongkol gitu sia ngomong ge irung pabalibet keneh jeung biwir. Waduh, aing mah. Lumayan. Heeh, geus urang main. Ih, si aku belet kira main. Terus ya bener geran. Geus geura lah. Geran sana, geran sana. Aing lah, aing. Aing lah, aing. Ih, si anak bandel. Aing enak berarti. Gan. Ayo sia. Aduh aing lali ya babukeun ku budak ya. Biar kirain main. Dak, ayo lah dak balik dak. Geus sabaya urang bukan si kudil make aqua. Ayo, balik. Aduh.